Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi jeung urang Siaang Pratama anu kasep kumasep teh. Jadi orang enang geus aya di Cirata, daerah naon, Pak? Hah? Museup. Daerah Museup. Ah, yang bener lu. Lebih tepatnya Jangari. Di dieu kulantaran usum halodo, Lur. Jadi si airnya enggak apa namanya ngaranna teh pokoknya mah jadi si cair teh ente naik ka luhur, Lur. Jadi mun usum hujan mah si cair teh ka dieu tepi wa ka ke tangkal nangka teh tepi ka luhur. Kopi kulantaran ieu cairna saat dah lodo teh ya mantakan dijadikeun kebon boled. Ayo mangga. Kurang tinggal di lebih deketna lah karena mah kurang di dia berangkat jam 7 sampai jam 10 Lur, perjalanan berarti 2 jam ya. Di dia oge loba seperti nelayan-nelayan terus perahu loba oge yang di dia konon katana loba anu ngaranna tutut tutut sebenarnya mah di sawah oge loba sih, tapi di dia mah kumanya baradag lah bisa disebut na oge. Itu orang ngevlog panas papanasan demi maraneh pokoknya mah lah panasan oge kendai hideung oge kendai lah. Kurang tingali ka belah tukang nanya tah, Lur. Jadi yo bisa disebut oge tah Jangari atau Cirata. Ya mun sampai ke musim hujan mah airnya deras gitu sampai ke atasnya cairnya teh. Iya ada perahu. Terus di itu aya tuh kolam eta teh tempat bisa disebut penampungan ikan, cu. Terus oge eta aya imah-imah laletik gitu eta teh disebutna teh imah apung, Lur. Bisi mane arek ngenong dirinya bisa pokoknya mah. Jeung pokoknya mah orang ieu Cirata Jangari pasti apalah ieu nya di mana ieu naon-naonna. Terus saung itu tuh saung anu tah ieu saung itu tempat mancing, Pak. Ikan oge banyak lah. Pokoknya mah banyak pisan. Tah di depan orang ieu aya Mang Bosor. Keur ngecrik carita nama jauh-jauh manehana teh ti Geprong ka dieu hayang ngecrik, Pak. Mang menang deh, Mang. Tuh, temenang usaha cenah berarti elehnya terus oge perjalanan kan sampaikan pulang kudu pakai baju anu garing ya. Mun sampaikan teu garing mah aduh celaka. Des naon ieu tah, Lur, ieu hasil beunangan ieu cenah imah lauk naon? Tawes. Ieu tah ieu teh disebutna teh lauk tawes, bieu menang ngecrik bieu ieu teh, Pak. Tapi urang nyatakeun lah hiji mah karunya urang pelakeun hiji mah karunya kendai urang ayeuna bieu geus digoroan heula, Lur, soalna kan ka dieu pas datang ka dieu langsung disampakeun pisan ku liwat. Jadi orang mamang heula ke urang lanjut deh pokoknya mah ikuti terus cerita tukul. Lain. Iya. Ikuti terus cerita orang pokoknya mah ngevlog di dia di Cirata lah. Oke, Lur, jadi orang anak mama mula supaya kuat menerima kenyataan si eta jeung si dia teh ning, Pak. Pokoknya mah oke. Tong poho di subscribe. Subscribe. Pokoknya mah di subscribe pokoknya namanya khususnya orang Sunda subscribe pencet nu beureum dan nu beureum. Iya. Di tukang urang aya deket bobogohan, Lur. Aduh, anjir poe minggu bobogohan urang sorangan keur teh kumaha atuh ieu teh Bang. Gimana sih ini ya? Pokoknya mah heulah subscribe nya khususnya orang Sunda di subscribe. Kan pokoknya mau orang video anu kepoho orang video. Jadi
Oke lur, jadi orang enang geus ganti baju, buli gear kieu urang ngarek ngala tutut carita. Tingali, ayo. Woi. Waduh. Pamitna gimana? Oh. Kala lur, aya nu poho lamitna. A few moments later. Lur, tingali uing geus mau ieu lemet euy. Lemet. Urang di dieu jeung Mang Ihat, Mang Bosor. Jeung si Aang, ayo urang ngala tutut. Ngahayang komen heuh kiri bere bauna hungkul. Wes. Jero euy, Wak. Nah, ieu perjuangan teh nu kieu. Tutut dan doa. Tutut dan doa teh nu kieu, Lur. Salahna teh kumaha euy. Oh, ane kitu nih. Urang tolong. Aduh, Lur jero. Ah yang bener lu. Halo, urang. Euy. Capa karen saya. Hah? Tumonong kok, teu bisaeun euy. Guru heula matakan ge. Ada keong sub di laanan. Beda tutut jeung keong beda. Tong tengah teuing ya. Ya, lain maksudnya. Oh, tengah mah. Tuh, menang hiji euy. Lumayan. Bagus teh balesek aing. Pertama ya. Tuh, na jero nu kieu teh ya lupa. Jero plastik jero atuh teh. Kita ganti. Oh, menang euy, 2 euy, lumayan lah. 2. Angkulu. Ke pramuka mah. Pramuka ting usaha. Usaha. Sirina. Sirina poho ada. Enggak nanyakeun juga ada ngamuk. Adek. Sulur nu bobogohan. Lur, lur. Bukan lur. Sedang Jangan bercinta we di dieu mah. Dilaknat sih. bunga. Sing usaha ya bisa udah. Kurang geus beres. Ngalah tutut. Euy, dia bebenangan alhamdulillah menang lobaan oge. Aya nu masih kene berjuang tuh. Masih kene berjuang, urang mah geus capek euy. Panas. Bisa terpercaya ieu tah hasilna nya. Urang tingalikeun ye. Tah Lur, hasilna ieu Lur. Urang bieu aduh geus papanasan dina elod, dinu selap-selip lah urang dialaan pokona mah ieu. Tah eta bisi kadenge aya suara bargas euy. Di dieu bisi eta aya rek anu rek bargas. Perahu anu ke solar gitu. Cukup bayar 10.000 ya untuk muter-muter ieu danau ieu naon Cirata ngaranna teh. Urang ayeuna beres arek mandi heula, urang geus buluceun ieu euy. Terus arek langsung siap-siap deui balik pokona mah. Kayak urang asaan tututna mun bisa mah mun loba urang jualan bisi nek paleuli yeuh maraneh ieu bisi nek paleuli ya nya komen nek paleuli urang dibere 10.000 lah nya pokona mah lah kitu mun nek ngeuli komen komen nya komen kayak kurang dibere bau mun hayang menta mah kurang dibere bauna pokona mah tong poho di subscribe oge Lur, khususnya orang Sunda ya. Orang Cirata, suarana orang Cirata nurun tidur ieu mana suarana orang Cirata, orang Jangari. Tong poho subscribe ya.
aya orang Sukabumi anu ngala tutut ka daerah ini teh euy. Itu daerah naon, Mang? Cibelenyen. Cadas Bodas. Tah, daerah ieu nya urang aya di dieu ayeuna ye. Anu orang dieu tong poho di-subscribe beueuh teu pokona mah. Bantu. Orang ti Sukabumi ka Nyebelenyen. Cibelenyen. Yuk, kumaha tanggapanna, Lur? Ngomong heula. Ngomong heula, tanggapanna kumaha? Tanggapanna kitu we cenah. Pokona mah subrek barang rek maneh heula euy. Ieu beungeut geus bodas pisan ieu, kerang pisan. Pokona mah subrek pongpo. Salam Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, geuy. Tak dong, Lur. Urang geus beres maneh ayeuna. Tinggal make baju deui, ngalatututna geus beres. Kudu deui otw balik tong poho. Orang itu mana, Dek? Cibelenyen. Naon deui, Dek? Tapak Bodas, naon? Naon teh? Timur Bodas, nah. Naonna? Cibelenyen. Tapak Bodas, kecamatan naon, Dek? Ke kecamatan eta lah pokona mah. Tong poho anu ningali video urang ieu, urang teh Sukabumi, Lur, jauh-jauh ka dieu hayang ngala. Tetet. Sabre beueuh. Ang Pratama tong poho. Mun aya iklan tong di-skip, Lur, nya. Pokona mah salam Sunda. Assalamualaikum. Yuk.